Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Garabacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun Jihad Kang Haji K15. Nah, judul anu baris kapidangkeun nyaeta Handapun Samoja. Sata acan dipedari pengalaman ahengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Garabacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nurek dicaritakeun dihandap ieu ge masih kene pengalaman Haji Ahmad Cepi. Pengalaman aneh aheng anu moal kadongkang ku logika dumasarkan hiji kajadian waktu Kang Haji jajab layon ka Sirnaraga Bandung sawatara tahun ka tukang. Beres ngurabkeun waktu Kang Haji rek mulang ana jebol teh awewe tengah tubuh nyamperkeun ka Kang Haji bari Noel. Eta awewe anu ujug-ujug nyamperkeun teh make samping kebat lalayu sekar dikabaya bodas sakelir jeung tiungna. Pak Haji, ka dieu heula sakedap, ceuk eta awewe teh. Sanajan can nyaho maksudna bari jeung teu apal sahasana, Kang Haji teu burung nuturkeun ari sugan teh aya naon. Horeng eta awewe anu ngakukeun ngaran Ibu Mak teh ngan saukur nuduhkeun hiji kuburan anu teu kaurus. Jukutna jarangkung tembokanana kalotor jababareulah deui kitu deui pagerna ge geus runtuh. Bener-bener teu kaurus jiga nu eueuh kulawargana. Samemeh Kang Haji nanyakeun ieu teh kuburan saha Ibu Mak jiga nu surti jiga nu geus nyaho kana eusi hate Kang Haji. Pok weh Ibu Mak teh nyarita kalem ancad laer. Maksudna ayeuna keneh ge Kang Haji kudu nepungan ngaran omon lain ngaran sabenerna. Kuburan anu teu kaurus teh nyaeta kuburan indungna omon. Mun geus tepung jeung omon Kang Haji kudu nyarita sangkan omon ngomean tembok jeung pager kuburan. Dibejakeun ku Ibu Mak yen omon teh alamatna di Kosambi moal aya nu bireuk nanyakeun ge. Da ka omon mah rea nu wawuheun. Omon teh salah saurang anggota polisi anu ku Ibu Mak disebutkeun pangkat, kalungguhan jeung kesatuanana. Alamatna ge sakitu jentrena. Ngaran, pangkat, kesatuan jeung identitas eta polisi ngahajan teu dijentrekeun di dieu. Waktu Kang Haji neangan rek nepungan omon tetelah henteu hese, bener ceuk Ibu Mak teh. Nya we rea anu wawuheun. Kabeneran omon teh karek balik dinas sanajan polisi teu burung rewaseun kadatangan Kang Haji teh. Ka omon Kang Haji nyaritakeun pangalamanana yen cekeneh di kuburan Sirnaraga. Kang Haji panggih jeung Ibu Mak. Nyaho alamat omon ge ti Ibu Mak ngadenge katerangan kitu eta polisi teh teu sirikna ngajonghok. Di antara percaya jeung teu percaya, papadaning kitu omon jiga nu meakeun kapanasaran pok deui nanyakeun ka Kang Haji ngeunaan Ibu Mak. Bapa mah ngan sakadar kaamanat anu kudu dibejakeun, ceuk Kang Haji ka omon. Mun ku Pak Haji henteu dibejakeun teh sok sieun dosa. Kumaha cenah sore Ibu Mak teh Pak Haji? Omon teu sabar. Itu kuburan kudu gancang diomean, tembokanana bareulah jeung pagerna runtuh deui. Kitu we amanat Ibu Mak teh. Ngadenge omongan Kang Haji kitu sapada harita keneh omon langsung ngeluk marangan beungeutna anu dumadakan reup geuneuk rai pias.
Awakna ngarumpuyuk bangun leles daya tangan pangawasa dina kaayaan sumerah kabaku karumasaan. Teu karasa Cipanonna merebay ngalembereh kana pipina sawareh ngecelak. Ku omon teu gancang disusut lir anu hayang dijieun saksi yen omon joledar teu sempet ngaruris kuburan indungna. Kang Haji ge karek nyahoan yen anu panggih di kuburan teh si horeng indung tegesna omon anu parantos teu aya di kieuna. Nah ibu mah teh kudu bebeja ka Kang Haji Ahmad. Moal gancang kajawab satungtung teu apal saha sabenerna ari Haji Ahmad Cepi. Berinahan Cipanon omon nyarita yen dirina ngarasa kahutangan budi ku Kang Haji anu duka teuing kumaha mulang tarimana. Dinten teu ge Kang Haji teges nepikeun beja jeung amanat tinugus eueuh di kieuna. Beja nu kudu digogo sarta saharita keneh ge omon jeung anak pamajikanana miang ka kuburan ibu mak pikeun nyekar. Ye dalam kurung dicaritakeun ku Atun Oka cenah pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.